Hey, hayu ah. Jempol mah ulah ngan geser, otak ulah ngan ngadaguan viral. Mending nyieun karya tiba tanyain. Isuk-isuk muka HP, can mandi geus ngascroll deui. TikTok, Facebook, Instagram, video batur jadi tontonan. Sakali ningali nu rame, langsung asa hayang nyalin. Judul diganti, thumbnail dirobah, ngarepkeun viral bari ngopi jeung udud. Mun ditanya karya saha, ngajawabna sok muter carita. Padahal nu capek ngadamel, batur nu teu kungsi disebut. Mending nyieun karya tiba tanyalin, sanajan can loba nu ningalin. Nu penting asli tina hete, lila-lila pasti aya hasilna deui. Mending nyieun karya tiba tanyalin, tong ngandelkeun video batur bae. Lamun hayang dipikawano, mimitina kudu boga ciri sorangan. DJ Sunda Volsera, goyang santai, santai. Wifi dibayar unggal bulan, kuota puluhan giga eusian. Tapi dipake ngan keur stalking, jeung reupload peuting berang. Padahal YouTube lega jalanna, TikTok oge loba kasempetan. Diajar edit saltik-saltik, lila-lila jadi kabiasaan. Mun wifi dadak parung, kabe jadi siga bingung. Teangan sinyal kaburuan, kawas hayam langit indungna. Tapi mun disuruh nyieun konten, jawabna engke can siap. Nyieun kopi masak 10 gelas, nyieun video kalah lah nyalin. DJ Sunda Volsera. Hey, scroll saeutik, diajar saeutik, ngarekam saeutik, upload saeutik. Tongan nyalin, nyalin, nyalin. Mending nyieun karya tiba tanyalin, sanajan view can ngabeledug ayeuna. Nu asli moal era ku waktu, sabab hasilna milik sorangan. Mending nyieun karya tiba tanyalin, internet lain ngan hiburan. HP nu aya dina leungan, bisa jadi jalan neangan penghasilan. Nu viral mah bisa sapeuting, nu berkarya mah bisa saumur hirup. Tongan jadi panonton, tongan jadi tukang nyalin. Hayu urang nyieun karya sorangan, sugan ayeuna can rame. Isukan mah giliran urang nu dipikawano. DJ Sunda Volsera.
tilu kali deui aya nu nyieun lagu DJ Sundaremi DJ Boxera. tapi di paling jadi sound original tragis kreator ayeuna loba cobaan view saeutik langsing overthinking sorangan komentar pedas datang tiap poe tuh konten cringe padahal can bisa nyieun sorangan nu penting ulah gancang nyerah algoritma kadang resep robah-robah dinten ieu sepi sukan meledak nu penting konsisten ulah pundung dadak tong silih sirik tong silih jatohkeun nu leutik bantu nu gede tong pohong angkatkeun sabab dunya kreator teh muter nu ayeuna nonton isukan bisa jadi trending maker Ari repost terus tanpa izin eta mah lain konten creator tapi Konten talent. hargaan sesama kreator like jeung share bisa jadi panyemangat mun can bira ulah kaburu pundung sagalana butuh proses jeung untung hargaan sesama kreator nu penting karya teu
pantes disebut kreator. DJ Sunda Volsera. Di teras imah jam 7 can nepi, hidung kopi geus ngageleger deui. Anjeun nyeungeut rokok bari ngahuleng, aing mikiran tagihan nu can mayeng. Haseup naek muter ka hatopi mah, tatangga ngintip nyangka urang nu beunghar. Padahal gula tinggal satengah sendok, tapi gaya mah siga bos TikTok. Kopi pahit dina gelas nu renget, ngan cukup keur ngusir panon sepet. Kota can hudang urang geus ribut, nah gas melon can turun euyut. Biar dunya loba drama, urang mah santuy bari sebat heula. Sakedot kopi sakasep deui, hutang poho 5 menit deui. Rokok jeung kopi isu jadi rame, dompet kosong tetep loba gayana euy. Rokok jeung kopi dina meja leutik, masalah hirup siga ilang saeutik. Rokok jeung kopi tong buru-buru beak, can gajian warung geus nyatet seueur teuing atuh. Rokok jeung kopi maneh jeung aing samemeh beurang ditagih emo datang deui. Koran baseuh ku hujan peting, piring numpuk siga gunung Ciremaing. Anjeun seuri waktu aing ngahuleng, pulsa tinggal 2000 can bisa ngecas rekening. Puntung rokok tinggal saeutik baras, siga harepan nu tiap bulan tara aya. Hirup teu mewah teu kudu pura-pura, nu penting mah bisa ngopi bari seuri. Babarengannya lain soal keren, lain soal gaya, nu penting can dikejar debt collector ka mana-mana. Dua hal ieu nu sok jadi solusi, sanajan isuk keneh can boga nasi. Biar dunya loba drama, urang mah santuy bari sebat heula. Sakedot kopi sakasep deui, hutang poho 5 menit deui. Rokok jeung kopi isu jadi rame, dompet kosong tetep loba gayana euy. Rokok jeung kopi dina meja leutik, masalah hirup siga ilang saeutik. Rokok jeung kopi tong buru-buru beak, can gajian warung geus nyatet seueur teuing atuh. Rokok jeung kopi maneh jeung aing samemeh beurang ditagih emo datang deui. Mun dunya maksa urang lumpat, urang diuk heula bari ngarokok kuat. Ti pahit kopi jeung haseup rokok, urang kuat deui sanajan tanggal kolot. Rokok jeung kopi isu jadi rame, nu penting hate ulah loba beban teuing euy. Rokok jeung kopi hiburan rakyat, murah meriah tapi nyambung kana hayat. Rokok jeung kopi tong gancang indit, sandewa can warunanya hutang iraha lunaskan. Rokok jeung kopi maneh jeung aing, hirup susah tetep kudu seuri jeung goyang. DJ Sunda Volsera hadir deui. Bos, ulah langsung ngomel atuh. Urang mah can malas, ngan
nepi kabeh.